Alhamdulillah orangnya tiasa petepang geunya cu. Oh, mohon naon? Dina acara naon gitu. Apan urang teh nanti memeriahkeun tina istilahna teh abdi teh gaduh heureuyang grup laalitan nyaeta nu disebat grup mah teh balaga. Oh, Balaga hantina balaga. aya barisan lagu sareng gaya. Oh. Ada ngalaku bisa di Mantep. tah tuh ada sigan hawa. Didinya bisa tuh. Darso bisa nya disaha taamaku. Oh, terus? Api tatang bisa nyanyinya baheula disaha. Oh, tisaha. Reka Rapiah bisa nyanyinya disaha. Rapiah urang-uri. Sok disaha eta. Tisaha. Cek Yayan Jadrika bisa nyanyinya disaha. Oh, tisaha. Disaha. Saya teh nanyakeun bikin hoyong dijetak bae. Disaha bisa. Sugan teh apal si Juri gaduh. Tisaha. Pek teh apal si goblok. Daripada bareng. Lain, Bah. Naon? Iya mudah-mudahan we tuh urang teh dina sanajan bari ukur kikieuan urang teh alhamdulillah ayeuna teh disarangan ku YouTuber ti Rahmat Anung TV. Oh, Rahmat Anung TV. alhamdulillah Lain sugan we heuh. naon Nami Rahmat teh sing ngajodoh sing ngabukti nya sing jadi manfaat ke urang salarea. ampun ampun Amin. Ari ngomong teh kos lain aki-aki wae. cek saha mun aki-aki ge jangkung Juri. Mana can gede. Heuh can gede teh kuleutik. Can dewasa. Can dewasa teh can gede. Urang mah teu percaya lamun dirinya can dewasa. Nah. Sabab naon maneh can men. Nya heueuh. Atuh men lalaki Juri ka bagian awewe men mah. Kada biasana lamun dewasa mah kudu men. Lalaki mah mun hayang beureum daharan galinggem. Gares. Kakara beureum. Oh gitu. Heeh. Ai ngomong teh kudu make dago ah. Ai ngabodor sing balik ah. Balik kudu kumaha? make ieu kudu serius lamun deuk heureuy serius. Oh gitu. Ai serius mah kudu aya nu konsepan bener. Nya. Tapi urang heureuy mudah-mudahan sing aya manfaatna ti tadi geus jadi rahmat ke urang salarea. Tah eta aduh eta rahmatna ka babawa aya nya eta anu Bongana da pikiran atuh. Rahmat Anung TV teh. Nah, gitu. Sok saha wae oge seniman ngan kadenya. Kadena Tadi oge seniman ulah seniwan. nya. Da eleman nu ngaruksak seni teh seniman oge pelaku seni gitu. Oh, da kumaha eta bisa ngaruksak itu? Kudu penuh dengan etika hidupna gitu. Gua mah itu model ladang dinya ya. Gituan. Oh. Kitu heula bilang heula. Teu kudu ustad wae bilang assalamualaikum itu hade. Sok
lebih berharga. Jadi teu kudu ustad wae teh assalamualaikum. Kudu. Atuh jejak kamu loheureun sekalian. Lagi saudara Safia apa lawan diajar ngaji aya bisa ngaji. Ngaji bisa. Sekolah pernah. Benar? Ya bener. Teu perlu omong ungkul. Tapi kudu dibuktikan. So? Dites. So? Pernah ngaji di mana? Urang mah di Tasik menang 8 tahun tapi kastrol di 60. Namun loba teh dijual pakai beli rokok. Oh, paingan atuh. Langsung nya? Langsung. Sok enak. Ikut ngaji diajar pelajaran fikih. Fikih pernah. Bahasa Arab komo lugoh kantenan cing bahasa Arab ya. So coba bahasa Arabna satu bahasa Arabna satu mah wahid. Hebat ya hebat berarti masih hebat. Ayeuna coba bahasa Arab antang geus bahasa Arab bisanya ya. Ayeuna bahasa Inggris lamun hiji bahasa Inggrisna wan lamun dua wawan. Nah wawan kapan dua teh hiji wan dua wawan nya oh jadi nu salah eta teh salah gitu jadi hiji teh wan satu wan nya dua teh tu sabab dina bahasa Inggris mah how to write and how to speak kumaha tulis kumaha dibaca. Anjir bisa bahasa Inggris sih goblok ani. Tegeng harus gitu goblok. Oh, mohon. Seni tong diruksaku supaya pelaku seni deui. Mohon. Nyarios kudu pake etika. Ya, sok make jeung goblok. Tah contoh abdi. Iraha abdi nyarios kasar ka sia. Eta geuning sami. Sulangan. Oh, contoh. Oh, cingsa kumaha deukeun tes bahasa Inggris naon? Satu teh, wan, dua, tu, tiga, tri, lamun opat, gariung keur garap leh. Tebar. Ayeuna bahasa Inggris bahasa naon? Arab. Bahasa Arab, bahasa Inggris ge kan tadi teh geus diajar. Jadi lamun aya urang Arab tinggal Araban. Bahasa Inggrisan. Lamun aya urang Amerika. Lamun aya urang Meksiko. Tinggal ke Meksiko gitu. Lain bisi bahasa Meksiko bisa lompat karena meja makan. Sementawis urang istirahat ya. Para penyanyi masih kena aya tenang we. Nya urang selang sekarkeun. Nya, kan urang mah inget baheula keur budak urang sok eta sok diajar nadom keur di sekolah ieu baheula sekolah Arab. Oh gitu mode baitun imah. Eta baitun imah babun pantoh subakun janela toronton mobil gede. Nah, cenah manya aya toronton mobil gede. Aya toronton gede leutik. Aing geusnya. Jadi toronton mah mobil gede, mobil leutik, angkotun, lamun leutik deui, motortun, lamun leutik deui, sepedahtun, lamun leutik deui, tah eta mah leudistun. Oh. Aya ampun anjing goblok kan. Durasi sok kaneng istirahat heula urang gitu. Istirahat heula urang. Sabab diselang-selang we sareng ieu nya, sareng nyanyi-nyanyiannya. Iya. Oke. Iya, Pidit. Oke itu jadi. Oh, nya. Palingan atuh. Naon? Malah kacang jaladi. Oke ya, oke. Oh, bener. Hade lah. Kacang karaoke. Konek nyanyi mangke urang mah heula we.